parantos pada terang bilih ayah warga-wargi warga anu enggal simkuring painten Bapak RW di 03 asma simkuring painten Bapak RW Sutarman. Alhamdulillah wa syukurillah dugikeun ka ayeuna negara urang parantos ngaraoskeun merdeka dina saneskanten painten penjajahan Belanda, Inggris, Jepang sareng penjajah anu sanesna. Alhamdulillah wa syukurillah sahayeuna wabil khusus RW 03 anu dipimpin ku simkuring parantos ngaraoskeun hiji kanikmatan wabil khusus nikmati Allah Subhanahu wa taala oge ku nikmatna kemerdekaan. Nanging simkuring teh ngarasa kaget sababaraha mingon ka pengker aya nu ngamuk ka bumi simkuring tapi ngeukeun ka nuduh kana panon simkuring teh pikieuan Pak pikieuan hiji keluarga cenah mah nyarios ka simkuring teu kabagian BLT alas ya karunya atuh teu kabagian BLT ngeukeun ka ngamuk ka simkuring ari RW teu balik aja duka eta nanging alhamdulillah wa syukurillah saurna ayeuna bade sumping ka ieu panggung sakantenan bade ngiring kaul eta keluarga teh insyaallah engke sakedap deui bage ka dieu duka mangga painten bawa pilih mah warga anu bade ngiring kaul sakantenan bade aya unak-unak ka RW di atas naon jang endo abu tunggu abu Aki buru Aki mana si Aki tanya mana si Aki teh Joji masuk ke dalam lagi ayo jing hala ayo jing 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 alhamdulillah wilujeng sumping Aki mana minta mik kita dengerin bentar aduh si RW naya naon kumaha sehat Aki sehat alhamdulillah alhamdulillah Aki sareng saha ka dieu teh Aki teh sareng pun bojo oh pun bojo mana ayeuna pun bojo Aki di bangker kene oh di bangker kene enteran wae ayeuna Aki mohon enteran wae sok sono Aki oge sono sok enteran sayang kumaha penangtang mana sini itu pendidik buat tinggi gerohol gak merena ayo ganti come here
di Patricia dia. Alhamdulillah ki masa pas dia gini kan. Si kalian ini kabar dia nih. Aki paling itu ki. Tuntun ki. Nah, tuntun. Ini kumaha kabaran ini aja ini kumaha kabaran. Syukur. Si cenah ini dari kaya angan-angan. Angan cenah. Nih, mau nih datang ke dia cucuk kamu kau ke RW. Ayah naon itu nih? Haji Cucus. Mobil mah gaduh. Sawah mah segala gaduh. Oh gitu. Lu datang ke dia ini jadi ambak-ambakan ke RW teh. Oh musim. Hampura nih kayak ini. Kan ini tinggal sekolah si Aki teh. Senang masih kene loba kabingung. Loba pangaburat. Naon atuh pangaburat ini teh? Pangabutuh ini teh naon? Si kalaka teh. Segala. Ini teh aduh buat kami. Boga putra dua. Masya Allah. Cek ini. Merdeka teh geus 78 tahun. Ya, ini geus sakieu bongkok mah masih kene boga budak. Lain boga budak nih teh kudu mah boga incu, boga buyut. Ieu boga budak. Sabariji nih budak teh sabariji. Gaduh dua. Anu kahiji? Sok. Hari ini teh anu kahiji teh. Ini mah kamu bohong setengah teh. Kalau ada dah, pakat kota menang naon. Kalau ini menang paisak. Astagfirullah. Ini koreng baut. Astagfirullah. Nah, terus ayeuna barudak ke kamar nani. Barudak teh geus sakola. Oh, sakola kene. Tapi di madrasah diajak ka dia ini. Baru diajak ka dia. Kan, masih kena sakola. Ini saya sabaraha nih geus balik gitu wae. Aduh, sini jadi santai. Dan mana berarti mana? Itu rasanya nangis. Kurang. Sarwi, sok. Ini kurang. Kemarin. Astagfirullahaladzim. Baru dia jadinya. Ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Menantikan kami, ku sayang, ku cinta. Kau kamu apa ceritaku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyata jadi diriku, kadang buatku marah. Namun segala maaf kau berikan. Geprani, bisa jauh dari ini, geprani. Sudah dua kali atau ini hanya terus angkat ini. Tadi ya. Oke. Terus ya cakeng ini, tentang Sok, naik tadi. udah kita rasa. Oh iya, putra nani teh. Alah sia masih kene SD geninganan. Paingan sini nih ngamuk-ngamuk jeung si Aki atuh ka RW. Sok cepat. Tuntun nih. Kunaon nyai? Kunaon jeuris nyai teh? Naon saya naon nyai teh? Sama ki. Kunaon? Iya naon. Aya naon. Sok nyari takanen nih. Sok nyerita sini nih. Usaha di mana? Usaha. Astagfirullahaladzim. Jalu. Hop, cicing RW rek nanya. Cicing RW rek nanya. Udah nih. Kan. Cicing aja. Oh, cicing ini. Oh,
Aduh, cincin merah sekali. Lalu masih RW teh Lalu di gorowan budak datang. Kunaon ini? Nah, habari jeung sareuring ieu teh. Tuh, jelas. Aduh. Kasih RW koplo. Sok, cerita ke RW. Kita ngajak cerita ke naon. Ayah lemen di situ uang gak ada nabi di sana. Usaha. Oh, preman. Masya Allah. Zaman geus merdeka kieu masih kena aya nu malak ieu. Masih kena aya. Ke hop. Oh, balik nanya heula RW. Balik nanya heula RW. Ini udah salah ya teh ini teh. Ini ayeuna geus sabaraha tahun? Astagfirullahaladzim. Ari iya putraan tahun sabaraha nih? Tahun sabaraha iya putraan ini? Seumurnya sedia? 78. Ayo. Atuh sabaraha tahun kemerdekaan eta mah nih? Oh, oke. Ayo naon jang panjang kieu? Hah? Oh, pulpen. Terus ieu jang naon? Hah? Jap. Oh, mau belajar ari ieu? Ini. Oh, ari ieu naon? Manakeun Anda? Tanya aku. Ujang sekolah dari mana? Hidayah. Oh, Hidayah. Saha guruna teh? Guru tadi juga merek rokok. Tiga merek rokok. Nah, merek rokok teh? Oh, Dibaca Ella. Oh, Ibu Ella. Dia tanya Al Hidayah sekolah teh guruna teh Ibu? Ayah Ibu Ella ayah. Mana Ibu Ella mana? Mana Ibu Ella? Ayo, satu nuhun. Hormat ke Ibu Ella. Rekomendasi Ujang. Nyai, kelas berapa sekolah Nyai teh? Astagfirullahaladzim, kelas 1. Di mana Nyai sekolah teh? Oh, di Al Hidayah teh wae. Syukur atuh syukur nya. Keun masalah anu mabok tadi. Saha guruna ini teh? Atuh teh. Nyai teh. Bapak Salih. Ya bawa atuh ni. Guru puguh pan judulna nya. Apan guru puguh. Atuh ni. Sok dia bola ini mah jadi masalahnya. Pek dia mah dia. Usaha dipalatih usaha Ujang jadi ujungnya itu dari desa. Ku preman. Di mana preman di mana? Oh, di ditu cik kurang-kurang. Hei, anu malak budak-budak. Cik dia. Bro. Pola. Iya kumaha tukang santai. Banyak kurang doang aku anak sehat. Balikan deui tukang son. Kalau balikan deui sia kolot. Oh, itu preman teh. Oh, keun urang laguan. Guru ka dieu Jang. Guru Jang. Mundur nyai ka dieu. Keun. Memang dari 2 minggu coba ada nya. Ibu dulu mati. Kembali. Mas, mana dulu? Nah, tarik. Nah lagu teh kalakah ngaran baju kurang burung kakak tua. Ada itu tuh. Terus, ada naik kalau padu, ada. Mana itu eman itu teh. Mana nomade ka mana? Zaman geus kieu masih keneh marunal mabok, masih keneh mala. Astagfirullah. Sok, ada Siti. Sok.
tuh, aduh, ya Allah, ya Rabbi. Bingung, aing jadi RW kasar diri lamun rakyat aing siga kieu kabeh. Masya Allah, hop, 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 ditinggalah, sekedeng, tahan sekedeng, tahan sekedeng, tahan sekedeng, tok, si adik kumaha tah? Dicarikan, sok, yang dicarikan adalah lagu ini, sok, carikan adalah lagu ini, coba gantar, siap, kuat, sok, siap, sok, cari cahaya, sok, lamun mas aku kakuring RW indekanya hop cari tinggal sekedar hop tos aduh ya Allah ya Robi zaman mereka piraku iya tadi kira dijajah ke negara dia pan orang teh ngaku merdeka aku nges bahagia masih kayak daek dijajah ku hawa nafsu jeung ku minuman. Masya Allah nya teh sieun tuh aya urang tuh aya urang udah guru lah. Kurusian da orang macam orang geus kieu. Oh, geus kitu. Polisi kata polisi satu. Ya, polisi. Amun ku polisi mah ya. Ya, ketika itu beromekeun. Senang mabok. Oh, dibalik. Ingat sama sapatu. Apa. Awak sakieu satulurna karana setna. Ber di gamaran siga kieu, Masya Allah. Cik dek nanya ye RW. Iya teh gambar naon ya teh ye? Tujuanana naon ya teh ye? Hah? Bro, iya mah RW gaul. Aduh, Surawung maganya. Surawung, Masya Allah. Tato Surawung. Kayak terus cik ningali ka dia. Alah ieu aya gambar naon jeung kolektiviti ieu astagfirullahaladzim. Cik naon deui? Kelekna bayar. Ieu naon dia nu tujuanna? Kan nyieun gambar teh meureunna kudu aya tujuan jeung artina. Cik naon dia? Nah, dia teh cik naon? Cicing heula. Iya teh. Jangan kita baunya, jadi iya teh ceritana boga kabogoh bapakna teh tukang enog. Gitu tah ayeuna mah marenan kuring salaku RW di dieu nya geus ayeuna mah urang teh geus 78 tahun. Bos. Seberapa itu? Seberapa anak ditarik teh? 2000 cik. Gantian, saya gantian. Mana? Apa. Tuh, kok aya nama mabok kan jadi rugi. Tadi nadek untung, malah tadi seberapa malah? 2000 kagentian? 20.000 lain untung. Gas saya nama kianya. Sim goreng merenang di salaku RW Hampura. Mobil mah terutama kasih neni kasih akinya anu tadi sini nih amak-amakan ke RW untuk ke bagian PLT nya lain tadi ajukan di merenang telah cicing ini nya cicing lah nya tak enak itu merenang sim kuring di desa laku RW Hampura ke warga kuring
anu dipimpin ku simkuring bawa pilih mah dina mimpin araranjeun mimpin rakyat kuring kurang adil kuring kurang bijaksana da kuring teh jelema biasa meureunannya da kuring teh jelema biasa tempat salahna jeung pokok-pokoknya ke tah da ayeuna mah masalah meureunana geus beres terus ieu atuh anu kararasep meureunnya geus ayeuna mah da urang geus 78 tahun merdeka sing dijadikeun tahun ayeuna tahun anu terakhir tahun anu naon pangbungsuna tina ngalakukeun hal-hal anu goreng patut terakhir modal lain rek modal lagi terakhir ngalakukeun hal-hal anu goreng maksud RW teh kitu nya da ayeuna geus 70 tahun tah da ayeuna mah meureunnan geus puguh geus kelar naon masalahna kade nyai mana jang kade oke, ari ujang pangaresep teh naon? Hayang nyanyi? Nyai Mana mikana teh? Hayang nyanyi naon, Jang? nyanyi dia Nyanyi India? Bisa nyanyi India? Cik, dengekeun. Ya, mundur. ke Bu Ella Oh, mesti pepatahan ke Bu Ella. Nyanyi India. Sok cik dipintonkeun. dia itu pakai musik nya Tong make musik. Entong, sok atuh. ada dentes Anu bentes, sok. dua Dengerkeun ke Bu Ella ieu. Citarik atuh teh kadang ke Bu Ella. untuk naik Jang, mundur jang ka dieu, nur ka dieu kasep. Hayang nyanyi cenah ieu, hayang nyanyi. Sok. saya sudah mati lah Hmm. sampai di garing Terus sama mandi kelapaan sampai di kudu pengiran sama mandi urat hadir nuhun aduh ada mana saya apa yang ngatu ayah erin dah beteng ayah erin dah beteng bagus gitu beri beteng gas atuh aya mah geus riweuh. Da geus riweuh, ulah riweuh. Nah, da geus riweuh tadi. Geus pangaresep meureunnan ujang nyanyi, terus nyai naon pangaresep nyai? Resep naon? Gitu. Nini naon pangaresep Nini? abis masak laras Oh, si resep aki. Sami jeung si Nini. Ieu kan nu karasep? Kurang duaan mah kuduna aduh kemana penting mah rada keren saeutik syukur atuh kitu mah tah ayeuna mah panginten parantos beres naon ieu permasalahan jeung RW mah ulah dibuh-buh nyieun kana sirahna ge da ayeuna mah judulna ge hiburan kitu pan urang mah judulna ge naon hiburan ini dina masalah geus beres beunang ayeuna namanya ayeuna mah urang hiburan we ini lah gembira jeung RW mah na gitu sok musik lah ayeuna mah musik yang enak enak Sekali lagi diseburi salaku RW 03 aturkeun nuhun kana saha-saha anu bantos disuguhkeun nanging abodan anu kasuhun mobil mah persembahan simkuring saha para daja dira memuaskan
Sekali deui berenang kuring atur gunungan. Mudah-mudahan ieu tontonan sing jadi tuntunan kage urang sadayana. Sekali deui hatur nuhun Vincent Kuring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tutup tangan. Kasatinya.